أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأزواجه ذرياته وأولاده وصحابته أجمعين، خصوصا مولانا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، مولانا حجة الإسلام بركة الأنام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، شيخنا ومرشدنا الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه، شيخنا مرشدنا الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه، شيخنا ومرشدنا كي هجي محمد يحيى كي هجي أحمد طه وأصولهم فروعهم ahli baitihim ahli silsilatihim, thumma khususan ila hadrati yang dalam Mangga Yuda Cicapar, ila hadrati yang dalam Ibrahim wa usulihim furu'ihim ahli baitihim ahli silsilatihim, khususan ila hadrati jami walidina wa walidikum ummahatina ummahatikum ajdadina ajdadikum jaddatina jaddatikum liman lahu haqqun alaina wastawsana wa qalladana indaka bidu'ail khair. أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله تعالى يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i fakri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Sepuh-sepuh sadayana wabil khusus para kiai, para ajengan anu kalintang lebih hormat, ibu-ibu, bapak-bapak anu sami rawuh sasarangan di ieu tempat. Mudah-mudahan neme hujannya, mudah-mudahan hujan ieu teh sing janten ciri ditampina ibadah urang sadayana. Hujan ieu teh sing janten ciri diijabah doana urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur sadayana diriwayatkeun kapungkur aya hiji jelema, jelemana teh penek, jelemana teh penek. Geus penek teh pangek, geus penek teh pangek, geus pangek teh hidup, geus pangek teh hidup. Cenah cek riwayat dina tongongna teh rada aya melenung cek riwayat itu, tapi raja datang kadinya, anak raja datang kadinya. Itu di zaman harita jenengana Imam Atha bin Rabah tabi'in. Jadi aya hiji tabi'in asalna hamba sahaya tapi ilmuna luar biasa. Penek, pengek, hideung, jaba, hamba sahaya. Ngan raja datang, bangsawan datang, anak raja masantren didinya. Naon sababna? Sabab Imam Atha bin Rabah ku Allah dititipan ilmu. Gitu? Jadi luhurna ilmu, mulyana ilmu bisa ngangkat derajat martabat jelema. Kena weh jelema teh ku ilmu mulya, teu kakeunaan ilmu hina.
siga urang lalaki di dia da mung atuh boga pamajikan sok sanajan geulis lamun teu bisa masak, teu bisa naheureuy cai, teu bisa make baju umpamana, teu bisa ngisrika nya sararea daek teu boga pamajikan geulis tapi ngagoreng enog ge teu bisaeun, naheureuy cai teu bisaeun, ngisrika teu bisaeun daek teu moal daek sok sanajan geulis urusan dunia ge kudu make ilmu mahaji komo urusan akhirat ngarti weh jelema lega hatena purek weh bodoh jelema sempit hatena kurang ditanya ce tadi nempona nya itu tong wararurat reret kalem heula ieu nya ngalamun ieu mah daek teu atawa kieu nanyana nu penting disalaki urang teh nu teu boga salaki tong ngajawab ieu nu boga salaki nu penting disalaki urang teh manfaatna apa jentulna sok sia lieur tah manfaatna apa jentulna geus cicing ieu orang ngebahas mun teh mah aya nu ngomong ieu awewe teh cenah nu penting mah jentulna Pak Ustad oke. Jentulna aya ngajungkiring salaki urang tapi mere duit tara balik jarang ka imah sakali balik amekan kira-kira daek boga salaki model kitu maungnya ganti ayeuna ce berarti lamun kitu manfaatna Pak Ustad daek teu boga salaki duitna datang beasna datang gitu teleponna datang lalakina daek teu nya teu daek naon jentulna sarewe di ditu di Jakarta teu balik-balik naonna nya jadi nu penting teh naon nu penting teh awakna oge manfaatna ngan nalika jentulna aya eueuh manfaatna maka kacida pisan teu manfaatna kacida pisan teu manfaatna ngan di mana urang hayang manfaat nu jadi salaki maka moal leupas tina jentulna ditanya deui ke urang gitu neangan gulana neangan amisna iya makan bae neangan gula atau amisna daek dibere gula teu amis daek teu tong meuli dibere sakarung ieu mah teu amis-amis acan daek teu mungnya berarti nu diteangan teh naonna amisna ngan amis moal meunang lamun teu make gula kitu maksudna mah ngartinya nu diteangan wareg apa sanguna daek kitu dahar teu wareg beak tilu tolomong daek teu wareg nya nu diteangan teh wareg ngan moal meunang wareg lamun teu make nu diteangan duitna gawena ai maneh nu diteangan mah ngan moal meunang duit lamun teu tah dunia teh alam wasilah Ci Haji Kang Haji dunia teh alam wasilah jadi lamun aya jelema di alam dunia ngomongna kieu naon make jeung kudu muludan naon make jeung kudu nuba nabi segala rupa ngose langsung ke Allah moal bisa ai maneh moal bisa da teu jadi asyhadu alla ilaha illallah lamun teu make Muhammadun Rasulullah teu bisa gitu teu bisa gulana wungkul teu amis mah teu bisa neangan amis lamun teu make gula hartina moal bisa menuju ke Allah lamun teu make Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal bisa gitu mata kudu ngagungkeun Kangjeng Nabi kudu ngamuliakeun Kangjeng Nabi tak kitu ilmu teh bray we sirah teh ngarti
pantes kudu muludan atuh gitu kakarak kahar ti mikirna teh kitu. Hiji tah pentingna ilmu, mun hayang bener-bener ngarti kudu ngaji gitu kakarak ngarti gitu, pentingna ilmu teh gitu. Hijinya tah beres. Nah cenah make kudu cinta ka Kangjeng Nabi har ai maneh ngarah salamet lamun cinta ka Kangjeng Nabi gitu. Nah keur saha cinta teh keur urang lain keur Nabi mah teu butuheun, Nabi mah teu butuheun urang, Nabi mah geus puguh salamet, Nabi mah geus puguh kakasih Allah. Keur urang lain keur Nabi. Oh kieu ce ye dengekeun aya jelema resep hayam goreng anu ngarasa ngeunah saha? Anu nuang. Nah, pinter, bener gitu, mikir. Ya. Jadi emang, nah, ya baraya unggulnya. Nah. Aya jelema ya resep hayam goreng. Anu ngeunah saha? Anu ngadahar hayam. Aya jelema resep nempo nu geulis. Urang ya sararea. Urang resep nempo anu geulis. Anu ngeunah saha? Anu nempona, anu ditempona. Anu nempo. Jadi nu nempo nu geulis teh nah make resep da ngeunah. Anjir geulis ngeunah mah. Ngeunah betah gitu. Beda jeung nempo nu goreng patut. Nempo nu goreng patut mah jual nyeri kana panon teh. Itu jual kana panon teh nyeri. Nya. Gitu kan? Ya supaya kaharti ya. Nah make kudu cinta. Har keur urang cinta teh lain keur batur. Hujan itu teh ngiuhan bisi kahujanan. Nu kahujanan alhamdulillahnya keun bae. Maksud teh yo aya keterangan dina kitab ge ce. Jadi lamun hujan doa urang teh diijabah. Nah make diijabah gitu ceuk ulama kieu. Sabab salah satu nu ngahalangan doa teh setan. Nu ngahalangan doa teh setan. Di mana hujan, setiap kecelak hujan ku Allah dijieun malaikat. Matak setan teh kabur, sieunun lamun hujan tah matak doana diijabah. Gitu cek ulama aya dina kitab gitu. Matak ngiuhan we, tong nyarekan hujan ai maneh. Teu meunang jadi ulah kieu aing hujan deui. Ulah kitu. Gitu mun hujan mah babari kari ngiuhan. Balik deui karena cinta. Ye, lamun urang sebel ka pamajikan, ieu mah ngalamun geuleuh ka pamajikan. Kira-kira di imah betah teu? Lamun nempo pamajikan, ye bunga apa sebel? Sebel. Bunga apa? Lamun urang geuleuh ka pamajikan kira-kira sebelnya pan imah ngalamun. Jadi nu rugi saha? Urang. Nu rugi teh urang, sabab teu bogoh. Siga euceul lamun teu bogoh ka salaki da geuleuh atuh. Balik salaki goblok si eta geus datang deui gitu mah. Sebel we geuleuh gitu. Lamun sare pun si jauh gitu mah. Sabab saha nu sangsara? Urang. Nyari teh. Coba lamun cinta, matak make otak geura hirupna geura. Hirupna make matak lamun cinta bahagia mah. Bahagia. Apal nu bobogohan apa? Bobogohan jeung tatangga neng. Isuk-isuk pangih beurang, pangih sore, da peuting hayang pangih deui atuh. Sono hate teh bogoh. Bahagia teh dunia teh indah. Sabab aya cinta. Ya, bener teu? Sabab aya cinta. Nah make urang kudu jatuh cinta. Jelema nu jatuh cinta mah bahagia. Bahagia da sangsara tuh. Jelema teh jatuh cinta. Bener teu? Lalaki capek ya Gus macul gitu. Balik ka imah nempo budak seuri, cager, sehat. Tanyakeun dah ka lalaki. Leungit eta kacapet teh. Nempo budak.
Alhamdulillah kamu budak seueun nu 3-4 tahun teh poho capek sabab aya rasa cinta teh ceu matak bahagia. Keur saha cinta teh? Keur urang lain keur batur, keur urang nu ngarasakeun cinta. Matak jelema nu teu ngarasakeun cinta mah sedih hirupna. Nampa pamajikan stres, nampa budaknya baksi sirah, keluar ti imah nempo tata ngaji lieur ai nya rudet sabab dina hatena eueuh cinta. Naik ya otakna, matak diajar ngajina mikirnya, tah naik ya siga kumaha jelema anu mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Oh bahagia tuh. Nah bahagia kumaha nu cinta ka Nabi mah pasti di surga teu make meureun. Nu cinta ka Nabi mah pasti di surga. Bareng jeung Kangjeng Nabi di surga. Cek Nabi almar'u ma'aman ahabba. Nu cinta rindu teu. Rindu nu cinta kangen ditutungguan gitu. Hayang pangih ditutungguan iraha pangih seru indah hari-harina karena menunggu orang yang dicintai gitu kan. Kudu bisa urang atuh cenah mang atuh dah hese ka Nabi mah kudu bisa, kudu diajar minimal secara ilmu. Pan urang mah teu ngalaman Nabi, teu panggih jeung Nabi, tapi ilmu napan jelas saha Nabi urang teh gitu pan, jelas keteranganana kumaha Nabi urang teh. Minimal urang nepi dina derajat ilmu, minimal urang mika cinta secara ilmu gitu pan. Cinta teh bahagia. Matak jelema nu mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti jelema eta bahagia. Gitu. Bunga ya bahagia. Minang dijelaskan ku para kiai, ku para ajengan. Aya jelema kafir ce. Ieu di mana dijelaskan. Riwayatnya Imam Bukhari Kang. Itu saha ngaranna Abu Lahab. Paehna jadi ahli neraka. Diimpenkeun ku Sayyidina Abbas. Setiap poe jeung malam Senin ieu Abu Lahab menang karinganan. Diringankeun siksaana dina neraka, keluar cek sapendapat cai susu, cek sapendapat cai herang dina sela-sela ramona. Setiap malam jeung poe Senin. Gara-gara naon? Gara-gara bunga ku sabab lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga na make bukti. Naon buktina? Hamba sahayana nu ngaran Suwaibah dimerdekakeun. Mun ceuk urang mah kieu, bos, naon Aisyah? Aminah ngajuru bos. Wah, benar sia teh. Laras bos. Lalaki awe pamegat. Kasep ganteng, bos. Aminah pamajikan Abdullah nya saha deui atuh? Da eueuh dua Aminah eueuh. Teu aya dua Aminah, bos. Nyaan sia ngomong teh mun ceuk urang mah kitu. Laras merdeka sia. Aing atoh Aminah lahir kitu dimerdekakeun dina neraka yeuh lain di surga. Menang naon? Menang karinganan tiap malam jeung poe Senin. Keluar susu tina ramona, nginum susu Abu Lahab mah di mana? Dina neraka bayi bunga. Naon buruh naranginang? Surga. Itu riweuh-riweuh teuing. Kitu muludan teh. Matak baheula mah, baheula zaman irung abdi baheula di Cibodas. Da unggal imah atuh muludan. Aya qabulan, unggal imah muludan teh. Bae sok ngeser ka jero. No, pinah ka nu ieu. Cilepan karpetna ka cilepan. Kayak geus garing amparkeun di. Cilepan bisi baseuh. Keun bae dah hujan atuh. Gitu. Sok ngeser ceuk ngeser. Moal warang ngeusan urang. Kalem we. Sok cilepan karpetna take di mana garing amparkeun deui. Neangan nu ieu nya. Nu penting mah kadenge sora we. Alhamdulillah nya. Muludan teh ieu teh muludan. Ya alhamdulillah. Sing bunga nya, sing bararungah nya. Ulah sararedih muludan mah. Nu boga kopi kaluarkeun gitu kan. Nu boga ranginang kaluarkeun gitu kan. Nu boga baju tiung alus pake muludan mah gitu.
naon niatna bunga dititah bunga menimau gitu jaba diburuhan surga bunga teh diburuhan surga buruh jelema bunga kusabab lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh buruhna teh surga kitu nya sararea matak hirup teh sing bararungah sing barahagia hirup teh nya lamun cek Imam Ghazali mah jelema bunga teh berarti jelema anu syukur sabab syarat syukur teh kudu bunga jadi jelema syukur teh bunga gitu lamun jelema jemedud weh nu kitu teh tara syukur nu kitu teh jelema teu syukur di mana jelema teu syukur berarti disebutna kufur nikmat disebutna teh kufur nikmat siga urang sarareanya hirup teh sok jamedud dengan kunyem banget teh nah hayang naon atuh nya kunaon atuh bersararu nyem wae bersararu sah wae gitu cek urang dia dijawab da teu boga duit cenah pangarasahar atuh gawe henteu nya urang mah gawe sahare duit hayang lobanya mikir wae maneh moal atuh intunya bener teh hayang duit mah gawe ai maneh lain kudu jamedut hayang duit mah gawe ye gawe neangan usaha gawe lamun hayang duit siga kieu ya ceuk aya jelema lapar amek-amekan aya jelema lapar tuluy amek-amekan ditanya ku indungna teh ai sia kunaon amek-amekan wae lapar atuh mah hayang dahar cek indungna teh atuh kari dahar ai mah itu di dapur aya hakaneun itu sangu aya di dapur jeung amek-amekan segala nya pan kitu meureun jelema lapar kudu dahar apa kudu ngamuk kudu dahar mah jeung teu kudu amek-amekan lapar mah kari dahar dahareuna di mana di dapur di mana eueuh mikir maneh meulih henteu balanya henteu kitu meureun teu kudu riweuh nya jelema aya mah lalieur otakna pinter hayang ngaji mumul gitu soleh hayang ibadah kedul pan riweuh teh beunghar hayang gadag molor pan hese nya hese teh bahagia hayang tapi bodoh hese jelema bodoh mah moal bahagia moal jelema bodoh mah rudet jelema bodoh mah moal pangih jeung bahagia di mana jelema bodoh matak jadi jelema teh kudu pinter ngarah naon ngarah bahagia gitu kurang diberi contoh ilmu pan diterangkan dina kitab maulid jadi Kangjeng Nabi teh abdun arsalahullahu lil alamina basyiran wa nadhira Nabi teh hiji hamba Allah hamba Nabi teh anu diutus ku Allah ke alam dunia keur naon keur mawa kabar gembira jeung nyingzieuna pan kitu tah cek saatah cek sahibul maulid dina kitab maulid jadi Nabi teh datang teh mawa kabar gembira oge Nabi datang teh mawa kabar anu menyedihkan mawa pangbubunga oge nyingzieuna dasar pertamana nyaeta iman teu bisa urang percaya ka Nabi teu bisa urang ngagugu ka Nabi lamun urang teu iman kudu iman heula kudu percaya heula di mana geus percaya insyaallah ke urang bakal ngagugu percaya teh mahal contoh geus ngaji we sok dieu geus tong nempo bocorkeun bae da geus bocor ieu mah kitu urang teh datang ka dieu jauh-jauh aku aing eleh ku bocor mau teruskeun ngaji gitu Pak lila itu menang nungguan mah kan ngonang Mang Naim teh 2 bulan katukan teh Mang Naim teh tangah saanu mang teu bisa pinuh cek urang teh tangah saanu teu bisa pinuh bingung manehna ngonang
tanggal 2 genep cik urang teh akan bae mang tanggal 2 genep tayuna tanggal dan nu kosongna jadwal teh tanggal 2 akan bae keun we da dan nu ngagajar mah pangeran aya maneh teu kudu riweuh muludan mah jadi hujan ge gitu pan ce nu ngaganyar muludan teh Gusti teu kudu riweuh ku hujan geus kalem we nu penting mah gede buruhna gitu pan nah, balik kana judul tadi naon itu judul nanti ngabahas naon basyiran wa nadhira tah tuluy urang teh kudu percaya dalam mun teu percaya mana nahaona urang ye neng dilamar ku salaki urang ku lalaki dilamar tuluy urang daek ye kawin kasih lalaki eta umpamana ye daek dilamar rarasaan neng ye perasaan ngarasa dek dibahagiakeun ngarasa dek dicilakakeun ngarasa dek dibahagia dalam mun awewe boga rasa dek dicilakakeun da moal kawin moal nya lamun aya ngalamar lalaki kasep beunghar terus boga rasa bahwa urang teh dek disang salakeun da moal ditarima moal matak urang kawin narima oge sabab boga rasa erek dibahagia padahal kanyataan mah seri padahal kanyataan mah riweuh dari awewe jeung lalaki mah ceuk da eueuh lalaki nu reuneuh eueuh nu reuneuh mah awe eueuh lalaki nu nyusuan mah awewe nya nu ngasuh budak ti ka gede saha awewe anu ngais budak ceurik tengah peuting saha ripuh awewe ieu jeung lalaki teh hirup ripuh awewe hirup teh tapi eta awewe percaya we ka salakina cinta we ka salaki sabab naon sabab percaya mata lamun urang teu percaya ka jelema moal beres hirup lamun urang teu percaya ka salaki moal geunah hirup lamun urang teu percaya ka pamajikan moal bahagia bayangkeun jelema nu teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad nya geus ripuh jelema teu percaya ka Kangjeng Nabi da jalma nu teu salat teh kang eta teh digawe naon gawena teh ngajedog apa ngajedog teh cicing jelma nu ngabangsat teh maok teh digawe naon gawena maling jelma nu neungeulan batur gelut teh eta teh digawe gawena teh neungeulan batur gitu jelema nu salat teh digawe naon gawena gerak awakna salat jelema nu nulungan batur digawe gawena teh nulungan batur gitu jelema anu maca Quran teh digawe gawena teh mah maca nu maca Quran mah diganyar anu maca koran mah cantang tu diganyar anu salat mah gawena diganyar anu gawena cicing teu salat mah diburuhan neraka teu diganyar malah disiksa pan kitu meureun lamun cerdas mah da alam dunia mah pan tadi judulna alam wasilah alam cukang lantaran tamahan deui alam dunia teh judulna alam pagawe da gelo atuh jelema teu melak jol hayang panen mah nya sawah teu gablek coba gitu macul henteu melak pare henteu jol datang ka sawah dek naon sia ka dieu dek panen gering apa cageut gering Pak nya gering begitu teh eta teh gering paeh we jelema teh ka alam barzah jol Gusti mana ganjaran salat cek Gusti na iraha sia salat mana ganjaran ngaji na iraha sia ngaji mana ganjaran kan urang mah kitu diajarkeun dibudayakeun di urang itu belangan we leungeun teh gitu gantungan ceuli teh gitu Pak lu yang ngaliwat namprak japrem ngaranna panu gelo teh dagang henteu balanya henteu si eta jual jatah ari teu ngaranna nu gelo aya maneh kudu nyaho bisi aya tukang kitu di dieu tobat cit haram teh teu mais teu meuleuh jual hayang meunang duit gitu eta teh ngaranna teh nu gelo urang teh diajar henteu ngaji tara gitu minangkana mah datang kolot jol hayang bisa
saha nu gelo teh urang apa batu nu gelo teh urang geuningan nu salah teh urang gitunya dulur sadayana dan naon bae ge di alam dunia mah kabeh ge digawe ngan aya gawe anu diganyar aya gawe anu disiksa naon gawe nu diganyar teh gawe anu ngagugu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagawean anu nurutan pada malan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gawe anu teu nuturkeun ajaran Kangjeng Nabi gawe nu ngalawan kana ajaran Kangjeng Nabi gawe kitu moal menang ganjaran bahkan menang siksa matak babari cek Imam Ghazali nu nyieun susah teh urang nu nyieun riweuh teh urang ku urang ditanya sararea lamun urang boga dahareun ye nu penting daharna apa dahareunana nu penting daharna apa dahareunana nu penting daharna gitu kan jeung lauk dahar jeung enog dahar jeung tempe dahar jeung asin sarua kan nu penting mah da sok pikirku sarare nah meuni kudu rudet hirup make jeung kudu eureun dahar gara-gara sambal nya meuni kudu amek-amekan gara-gara pedak gitu kan ke pamajikan deneng yang dahar jeung peda jeung sambal siap cek pamajikan masak ngaliwat muli ka warung pedana balik ka imah Kang pedana goblok sia mah cok salah kitu neangan peda wae teu becus teangan deui sia teangan deui peda geus neangan sirik peda teh da keur balik deui pamajikanna Kang peda aing mah nyatu da aing mah hayang jeung peda tuh nu rugi saha nu rugi sia gitu lalaki anger da lapar beuteung mah nya beuteung malah terpenting dahar jeung hayam dahar jeung peda nu penting mah dahar urang rek nanya deui penting mana daharna apa statusna pan aya dahareun teh pamere aya dahareun denang meuli gitu aya dahareun teh meunang masak pamajikan aya dahareun teh pangirim ti tatangga nu penting dahareunana nu penting statusna jadi kieu lamun lain menang masak pamajikan mah aing moal dahar kira-kira jelema kitu jelema bodoh jelema pinter jelema bodoh sia nya dahar mah dahar we pameuli dahar pamere dahar menang masak pamajikan nu penting mah daharna nah kudu riweuh ye nu penting awewena apa geulis jenggotena urang nanya lalaki pan di dia loba nu hese kawin Pak aing nanya nu penting sa awewena nu penting geulis jenggotena nu penting mah awewena iman naon geulis gari eueuh mah nya eueuh nu bogoh kitu maksudna eueuh nu bogoheun ka urang aya ge nu gote nya lumayan daripada teu kawin nya bener teh nu penting mah awewena teu kudu riweuh hirup mah kitu hirup teh jadi ulah rudet hirup jadi kudu naon atuh cita-cita hirup teh cita-cita hirup teh ibadah ka Allah cita-cita hirup teh ngagugu mika cinta ka Kangjeng Nabi beh dituna cita-cita hirup teh jadi ahli surga geus pokona dipikir ku otak nu sehat mah naon beunghar atuh aya ka neraka naon geulis atuh aya jadi suluh neraka gitu pan naon gagah aya modal ka neraka pan eueuh untungna meureun keun bae sanajan hirup pas-pasan keun bae gitu sanajan teu ngalaman beunghar keun bae sanajan teu ngalaman loba duit tapi aing suka ati aing paeh jadi ahli surga kitu kuduna hirup bahagia boga kayakin matak tenang we batur araredan urang mah teu ngilu edan rame masang judi slot pek we sia aing teu hayang kitu ban tempo batur rugi pan urang seuri rame batur teu saralat pek sia tempo batur susah pan aing mah bahagia rame nginyeum kabang sararea
stres unggal bulan mayaran hutang. Orang mah nyengir we seuri, yang serikeun nu boga hutang. Sok, mending cek batur bahagia tapi sangsara, mending bahagia cek batur sangsara, mending mana? Wah si eta imahna gede, mobilna loba, itu duit, cek batur, padahal stres, gitu. Awal bulan cicilan mobil, nu hiji 12 juta, nu hiji 6 juta, nu hiji 3 juta. Can cicilan kabang, da kamari ngaromak imah yang 2 tingkat, unggal peuting teu bisa molor, da stres, gitu. Mayaran hutang, cek batur ngeunah, cek batur imahna alus, cek batur loba duit. Aya jelema cek batur teh kokoro, si eta mah imahna ge butut. Si eta tapi sareker tibra. Teu loba pikiran. Nyatu bak 2 piring. Da teu boga kolesterol, teu boga gula, ngeunah dahar teh. Udud nikmat ngopi nih, milih sia. Mending beunghar model tadi, gitu. Mending miskin tapi senang. Ieu mah mending we kan bae. Mending miskin tapi lamun ece milih beunghar senang heueuh hese. Dan nu beunghar mah lolobana susah. Susah ceuk nu beunghar mah. Nah susahna kumaha? Ieu bejaan ku urang. Di mana urang loba duit, eta teh riweuh. Sieun aya nu menta. Sieun aya anu nginjem. Bener teu? Lamun loba duit, sieun aya nu menta di jajanan. Sieun aya nu hayang ditrak. Riweuh loba duit. Loba duit mah coba lamun siga urang miskin mah. Aya nu nginjem duit? Eueuh. Nu menta duit? Eueuh. Nu hayang ditraktir? Eueuh. Matak mun loba duit tong pupujieun. Geus we jempe. Mun loba duit teh jempe. Urang mah sekalian loba duit, pupujieun. Dipoto, distatuskeun. Gitu. Atuh riweuh batur datang ka imah nginjem. Ya, gitu kan? Tak eta teh ceuk maksudna Kang eta teh ilmu. Eta teh kudu difikir. Difikir ku urang teh. Supaya naon? Supaya urang bisa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Batur mah loba duitna ngan gering awakna. Urang mah teu loba duitna ngan sehat awak. Batur mah gede imahna tapi hutangna 15 tahun. Urang mah leutik imahna tapi teu boga hutang. Gitu. Batur mah geulis pamajikanana tapi beak 5 juta keur ngurus beungeut. Gitu kan? Urang mah teu kungsi ngaluarkeun duit keur ngabiayaan beungeut pamaji. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Atuh neangan naon deui atuh hirup teh nya lamun lain ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dan nu geulis bakal peot gitu pan, anu gagah bakal leuleus, nu ngora bakal kolot. Tungtung nama paeh kabeh ge, nu beunghar paeh, ajengan paeh gitu pan, nu kokoro paeh, tukang doraka paeh, nu tukang ibadah oge paeh kabeh eueuh pengecualian. Eueuh sugan nu gablek hutang memoal modal paeh aya paeh sarua, nu lega sawah ge paeh sarua. Urang mah kabeh turunan paeh. Urang mah turunan paeh urang mah gitu. Matak sok hayang seuri lamun ngomongkeun turunan paeh. Kapungkur Buya Sepuh ieu masyhur carita. Aya Rana datang ka Buya Sepuh. Rana stres. Urang aya harita gitu nyungguhan. Stres ka Buya teh, Buya cenah abdi teh hoyong damang cenah kitu. Stres abdi. Aku naon maneh nyai? Nya abdi teh cenah caroge pupus Buya. Terus kumaha emut wae. Hoyong damang abdi teh tos kaditu ka dieu kumaha cenah Buya teh damang-damang. Bilih kedah bade diibakan mangga, bilih kedah wiridan mangga. Abdi mah hoyong damang we. Buya Sepuh babari jawaban mending ngeunah teh Buya. Ngajawabna salah atuh nyai. Masalah kumaha Buya? Kawina katurunan paeh. Kawina katurunan paeh. Nya bener teh. Bener teh, ka harti teh.
Heuh da jelema mah turunan paeh atuh. Saha nu moal paeh? Nya. Kawinna katurunan paeh. Salah. Mun mung modar-modar salah kita. Kawinna ka malaikat. Malaikat moal paeh-paeh. Tapi udah malaikat nu dibere nyawayahna. Matak alam dunia mah konsepna babari. Di mana beak teangan, gitu kan? Di mana beak teangan, di mana eueuh ganti. Oh, urang nanya minang diajikeun ku urang. Ece ngora kene, pamajikan salaki ece maot. Ece kudu ceurik 7 tahun di kuburan, nungguan hudang deui. Apa kudu kawin deui? Nya, sak bener kan? Kudu kawin. Da teu salah, cek saha wewe ngora kene kawin deui salah. Lamun salakina maot. Justru nu salah teh nu teu kawin. Sarua lalaki ge ceuk. Pamajikanna maot manehna ngora kene, nya kawin deui atuh. Bahkan lalaki mah leuwih parah. Pamajikanna hirup keneh ge kadang-kadang mah kawin deui. Nya lalaki mah gitu pan. Bener teh? Naon meni riweuh dunia. Sangu teh beak atuh masak we. Beak mah teu kudu amek-amekan. Duit teh beak atuh neangan deui ai maneh. Mun duit mung beak tong dibalanyakeun belegug sakuan. Dibalanyakeun mah beak. Da kitu dunia mah. Naon deui atuh coba. Baju butut da babari piceun, da moal bisa dialusan. Meuli deui anu anyar. Teu kudu nyengceurikan baju pedah butut. Da babari hirup. Nya. Hirup mah kitu ceuk Kang. Hirup matak ceuk paribasa kolot hujan mah make tiung atuh ujang. Hujan mah make payung. Gitu, lamun hujan make payung cekolot. Teu kudu amek-amekan nyarekan hujan. Da moal bisa nahan hujan. Kan gitu. Lamun teu hayang kahujanan make payung. Kitu hirup teh sarareanya. Mata kabeh ulah boga tujuan hirup kecuali ngahontal kabagjaan di akhirat. Ulah boga tujuan hirup kecuali dek bakti ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah boga tujuan hirup kecuali ngagungkeun jeung mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang cinta ka Nabi, orang pasti bahagia. Sabalikna di mana orang ngewa teu cinta ka Nabi, orang pasti sangsara. Matak jelema nu teu dibere cinta, hirupna penuh dengan kebencian. Saha nu susah si eta sabab hirupna pinuh ku rasa ngewa. Tapi jelema nu dibere rasa cinta, rasanya hirupna pasti pinuh ku kabagjaan. Saha nu bahagia si eta sabab nempo sasaha manehna nyaah oge cinta komo ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur sadayana hampuranya moal bisa lila-lila sabab aya sababaraha deui acara. Lajengkeun acara sholawat marhaba insyaallah meureun engke disawer. Fa insyaallah di mana orang yakin ka Allah, yakin kana janji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ieu teh wasilah kasalamatan orang, kabagjaan orang engke di akhiratnya. Mudah-mudahan doa-doa orang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa orang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat orang diijabah ku Allah, rezeki orang dijembarkeun ku Allah, anak orang, salaki orang, pamajikan orang dijadikan para putra putri anu saloleh saloleha, salaki anu soleh, pamajikan anu soleha, bareng sararea ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur hapuntenna sagala rupina. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.